Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sadaya di kelas 12 MIPA 5. Tepangkeun wasta Abdi Ziyad merankeun Pak Ustad. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Isbaulia merankeun Hasbi. Tepangkan wasta abdi Nadif Rizky Akbar merankeun Rizky. Mangga nyakseni. Ki. Adan ki. Ki, subuh ki. Harus dilawain ya. Biar tugas naon eta? Iya, aya tugas fisika. Oh, acan euy. Loba teh, urang nompo sih. Iya tuh sok. Kumaha nya? Hasbi, ngeusnya nomor 5. Urang nompo sih. Entong lah, kejakan saran-saran wae. Lah si Muluk sih. Udah ada pemaksa wae. Pindah kan? Kan 10 lewat. Ujang Rizky kunaon ini? Gan seueur masalah kieu. Nyantos atuh tong dipikiran teuing masalah sekolah mah mending urang salat berjamaah ambeh hate tenang, pikiran lancar. Yuk. Ya udah. Assalamualaikum. Ada di Hasbi. Ustaz. Hasbi. Yuk, di salat jamaah yuk. Iya. Hasbi kamar. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Salu sufufakum. Allahu akbar. Jangan kita yang masalah naon di sekolah. Coba cari tak Jadi masalah teh kieu Pak, abdi teh tiap ulangan nilai teh awon we. Jadi abdi teh kada kumaha Pak. Jadi ujang kita harus bisa ngerubah dari ujang rezeki nyarita. Soalnya Gusti Allah getos nyampaikan dina surat Ar-Ra'd ayat 11. Gusti Allah mau ngarubah salah sahiji kaum saacan kaum eta ngarubah dirina sorangan. Kan jadi ujang rezeki teh nilainya awon. Nah, ujang rezeki mulai ke ayeuna kudu rajin diajar, ulet, tekun, gampang hilap, sholat tepat waktu. Lamun ujang rezeki tiasa berjamaah. Ayeuna ujang rezeki di kamar sareng Hasbi sanes. Ngontol. Nah, lamun bisa mah ujang rezeki sareng Hasbi sholatna berjamaah, ambek jadi diridoi teh. Jadi kudu bisa berjamaah sareng rajin lah intina mah. Jadi dina diri ujang rezeki teh harus bisa ngarubah pola pikirna gitu. Tosnya apa badai kawan lah. Mbak, tenon Mbak.
Rezeki ke mana ya? Oke. Bi, ayo salat. Orang mau mandi Arab ya?